Bismillahi ya ngawitan ngadamel abdi syairan nada berkah ti pangeran malah mandar kahormatan. Eling-eling ikhwan sing emut kana siksaan eureunnan kamaksiatan masing emut ka pangeran. Elingkeun siksaan kubur nu aya dina pitutur emutkeun sadaya dulur banget pisan siksa kubur. Siksa kubur dikawitna teu kapendak jeung ahlina luak liuk taya baturna sumawona indung bapana. Poekna taya hinggahna kajaba batur padungna kadung taya bandingna lalawora kana solatna. Kasaha nyuhunkeun tulung lian ka Allah nu agung siksaan Allah nu agung sengseureun dan teu suwung. Barang jolmun karoa nakir mariksa bari ngagendir matak sieun kalaletir nu mata kudu jeung pikir. Nu ngakhirkeun kana solatna teu nyaah kana jasadna henteu sieun di akhirna disiksa ka bina-bina. Tuluy disiksa jasadna digencetana awakna tina suku kana sirahna pacorok iga wakesna. Diurug seuneu naraka kutina banget siksana panasna taya hinggahna ti naraka meunang ngeueumna. Tuluy jasad gegeroan tapi taya nu nembalan dunya mah henteu nulungan anging amal reujeng iman. Ti dinya nurunkeun deui siksaan nu leuwih ti tadi piwarang Allah nu suci katelah orai nu sakti. Sujaul Aqra ngaranna nu didamel besi kukuna urung ngagebur panonna rubak pisan calangapna. Tuluy urang dipariksa ku oray Sujaul Aqra bari ngomong nu mariksa anjeun teh bakal disiksa. Sabab anjeun ninggal solat ibadah osok diliwat teu emut kana amanat siksa banget di akhirat. Tuluy oray teh nenggeulan ku izina ti pangeran
kukuku teu jeung aturan taya pisan kaadilan barang ditenggel jasadna tuluy mebes kana taneuhna kutina hawa bedasna 70 hasta jerona terus pisan salalawasna lamun can seep dosana disiksa eta jasadna asa ancur salawasna tah sakitu abdi mitutur kasadaya dulur-dulur urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur.